Lektut, 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 punten. Mana yang minum? Nona, Kang lek itu. Halo, halo tamu nih. lektut. Lektut, Hah? lektut. Oh, lektut. Hah? Aduh, taya euy. Aya naon? Nyiar naon atuh? Naon anu aya? Oh. Aduh, abi mah. Ieu tuh nya sedikit rezeki. Atuh ulah usah munduran gitu, awas. Aduh, ayo abi mah. Ya, aja lah taya lektut abi mah. Oh, Tah, aya. sana rokok. Oh, nuhun nuhun Nuhun. bisa deh. Ya, Bisa deh. aing ngasih semangat ah. Semangat, Mohon, semangat mohon, lah. Duh, bagar pisan. Si Amang teh merek udud jeung duit. Aduh, murah deh. Udah bikin mau gelo gitu. Kumaha? Lektut Lektut. Taya mang taya. tapi memang lain meseran barang nu sae kur nage nu bekas manyawe eueuh. Mang barang bekas oge nu alus eueuh deui. Mama kekerek papangehe mun medit kitu kamari wau meureun teh beki medit digana mah. Naon sama karek kenal oge geus nyebutkeun pedit ka aing. Pedit amang barang rongsok ge menit teh boga-boga acan deh kan. Ya terus aing bakal rugi gitu lah mun teu ngajual barang bekas ka maneh. Nyarugi atuh mang teu kos kasih amang itu tuh tempo mere nage tuh mere udud mere duit 20 juta tuh ada lihat tuh ya. Terus jadi sia teh ngabandingkeun aing jeung si amang itu nu mere udud mere duit teh sia nya heuh tuh pager si amang itu man teu kos maneh mere teh mere naon acan maneh mah nya terus aing kudu ngajual naon gitu ari teh boga naon aing praku aing kudu ngajual bobogaan aing atau jantung aing nya mang ari ikhlas mah kajeun we jantung jeung bobogaan ge Geus teuing anjing aing kudu ngajual bobogaan aing mah can dipake-pake acan. pokok mamang mah koret teh kos si amang itu pagong pokona mah Samang mana itu emang siapa nyebut pakung ke samang itu kayak mah? si amang itu teh lamun teu salah teh ngaranna teh Sabuy. Saya nyebutan pakung ke si Sabuy lin naon maksud sia? Paling bejakeun sia kehet. Damang emang bagong saya kerjakeun teu percaya mah. Maksud saya nyebutan pakung ke si Sabuy. Jangan naon gitu kan? Hah? Kenaon gitu aja. Aiger sare gitu teh. Sare. Ganggu sia mah heuh. Naon. Lain. Oh, aya tukang lecut ka maneh. Oh, aya bener aya. Dieu. Nyebutan eta nyebutan Bagong ka maneh? Bagong. Heeh. Oh, Bagong. Syukur atuh urang mah dulu. Sama teh ngamoknya disebutan Bagong. Make jeung ngamok esa udah dulu. Gila. Make jeung ngamok sebut Bagong geus ya. Geus teh nyaho sih katan Bagong? Henteu. Baik dan tidak sombong anjing. Aing jago baik dan tidak sombong kutang lewat eta. Bagong Baik, dan tidak sombong. dan tidak sombong. Oh, Makasih. Oh shit. Ya, sama tong nyurungkeun ka euy. Teh euy. Aing ka mana euy? Aing ke Sabuy. Ka mana euy? Aing. Mana ya? Yoh, teh ka mana? Bang, milihan naon? Can bingung gitu. Ngan udud. Oh, berarti milihan bang, terus can cair. Kejeng cair. Udud. Heeh. Iya. Kejeng di amat. Aya atuh murah gun abang ngapolong. Tadi cecek lah deh. Pidinya ka dieu Euy, atuh bang. kepeul. Nah, gitu nage mang orang mangi. Kuma alur cerita konten. Emang ieu naon ya? Iya mang audit teh kerengan tosan anu keur bade COD. Oh, balasan COD. Terus mana ada jawaban mah? Kana bi teh mang keur ngantosan anu bade COD na. Atuh mang namun telepon si amang COD na tuh. Kana bi memang teu nyanak HP mang.
Ya tidak sah tuh abang tuh mau HP eco dia teh. Para amang atau kumaha uing lah HP uing. Ngeyel amang di PC kerjaannya orang ngomong. Nyata mah abdi tikeun ngantosan angan amang hayo eta tanya. Kan abang makan cuma lewat bang, terus nanya ke amang, emang salah orang. Eta salah amang mah make tanya atuh. Emang amang rek mana? Yo abi teh bade COD. Hah? Ada ceda naon mang? Iya mang abi teh COD di marketplace korek mang. Atas nama saha mang? Iya mang atas nama Sabuy Ricardo Junior. Oh. Korek ieu mang. Korek ieu Tah iya mang. Tadi atuh ngomong mang ayo teh mah lila aing teh nyeuni tropo tuh teu jadi ulah koreknya. Nuhun mangnya. Hampura harus repotkeun tadi tataros wae nya. Udah assalamualaikum. Goblok, sia mana kan abang usah ya lamun ngomong di tadi atuh amang norek cewek teh. Kenapa? Aing nyaho tuh, orang boga jurus teh. Jus anu kumaha ieu teh euy? Pokoknya mah aya jurus anu bikin maneh terpukau lah. Yak dibutikeun mah ku urang. Sok kumaha yang nampu atuing jurus manen teh? Pokoknya jurus aing. Tempo anjir. Bungnya. Betul cenah. Percaya tuh si aing boga jurus. Oh ning sawe hebat euy. Ya, aing hebat kan. Kai bimung. Tempo. Maka aing nembrignya bakal itu muncalat di ditu. Dua. Tempo. Ya. Langsung aja ini muncrat gitu. Siap masih kena terpercaya? Oh, percaya yang percaya ke mana heuh. Ya, percaya kan? Nah, boy itu cak muncrat eta mana teh kumaha? Dengan jurus kan, tapi itu muncrat kan kita kunaonnya. Heuh nya make 3 kali. Mamere keur 2 kali. Teuing atuh kan namanya bima teu nomor orang kur 2 hunggul tadi. Teuing jadi mah. Hah? Oh, si Dadang.